Or, Mang Beni. Kita saya. Ieu teh gawe kita si kakek numpang galeng heula. Kan kamari kasorangan di tangga we deui. Sok teu ecreg. Itu di kolektor. Ayeuna ieu nita ka Mang Beni nya. Ieu teh teuing da si kakek teh nita ka kamari meureun cenah pangumpangankeun galeng cenah. Sok teu ecreg atuh si kakek mah kalakuan teh. Lanca linci gitu. Di mana si kakekna ayeuna? Si kakek teh da mun teu salah di belah ditu da si kakek teh. Teuing da urang teh ieu teh da dititah kamari. Rasakeun ku aing si kakekna mun pangih ku aing digali sekalian sia. Tuman sia kakek sia ka ditu ka dieu teh kalakuan teh. Ayo mah aku jeung si kakek kieu carana mah. Beda urang mah dititah ku si kakek. Teuing kumaha nya euy. Ah kembali urusan maranehna. Kolektor tapi beunang pasti dipu itu dah. Naon? Sok teu ecreg sia. Naon itu di kolektor sia mah. Anu eta ngulikeun ka batur. Apa nih ka batur daripada apaan sia teh can pembuka aing oge kamar ieu. Ngagawekeun mana geus hayang ngagawekeun siapa ieu mah ditaya mun dia si Bani daekeun pagawean mah. Daekeun. Itu ge. Sok teu ecreg. Urang anu gawe mah sia teh. Ya mah ngaledek kana pagawean aing. Sia. Iya. Acep sia. Kumaha? Oh. Ya aduh ieu. Naon sia teh? Sok aing. Oh, sia. Goblok. Aja kelut ini cai kieu sia. Ieu sok teu ecreg sia mah. Teu ecreg. Bener kalakuan teh sia. Pagawean geus dibikeun ka aing dikabaturkeun sia mah sok teu ecreg. Teu bener sia mah jadi jalma teh lanca linci sia. Lain nanti di sia nu teh ecreg kalakuan. Siang teu ecreg mah goblok. Coba lain siapa? Dan suara kokek aku para seanya gua deh kak. Sia. Ecreg sia anu teh ecreg sia teh. Siang. Goblok sia anu bener goblok sia. Kakek eta bisa kata. Ada pagawean dikabaturkeun gimana kana teu ecreg. Geus ke Coba lain teh rasakeun siapa aing. sosorongot geus aki-aki. Tak kitu jadi aki-aki teh teu ecreg teh teh lanca linci sia. Lumangkeun sia. Ieu masalah peklean geus geus ngeweren geus karolot geus Sok sia. ampun. Hei sia. Aduh. Mulai aki-aki ku aing dihantam dilalap-lalap da. Karunya aing geus aki-aki sia. Tuh manting sia rasakeun sia kakek sia. Pan siapa sia? Iya. Coba lain sia. Daguan siapa? Tiga. Tuman teh daguan sia, daguan sia. Coba lain cing kalakuan teh sia. Geus. Eta mah pagawean kabaturkeun aku sia. Pagawean teh sia. Aduh. Rasakeun sia, can beres pagawean jeung aing sia. Lamun eueuh nyapi sia samodarna jeung aing anjing sia. Coba lain sia. Ku aing sia sok sia. Truk sia ka aing maruga aing teu wani sia. Di mana wae geus ku aing dipapangi rasakeun sia kakek sia. Ku aing didaguan sia di mana-mana oge sia. Mangking sia. Euy aing lega-lega teuing kieu atuh da kebon teh teu kaurus. Boga 3 hektar teh atuh da nu sawah itu 2 hektar daratan. 1 hektar jadi 3 hektar teu kagarap yakin. Ngagawekeun jelema 5an teh teu eta di ditu ge masih can beres nu gawe teh. Mangga dipindahkeun ka dieu maksud tujuanna mah kitu. Diheulakeun Si kakeknya euy. Ku aing diheureuyan sia. Keur naon maneh ke euy? Keur naon? lain ge urang ini 1 hektar ieu can kagarap pisan euy jadi tambahan gawe urang. Ai daekeun nomor jalamana mah Di ngurus kieu. sawah pan di ditu can beres. Ai daekeun mah ngurus jalamana. Boga pagawe 5. Heeh. Di ditu di sawah can beres arek namahan deui 5an deui. Da mal daraekeun jalma oge gawe di maneh. Cek maneh moal daekeun sote ari mana naon mantau ka dieu. Ai maneh tina gaji FB Pro geus kabeli naon? Arek naon nanyakeun ka Aya we nanyakeun cara aing atuh. naon maneh? Gaji kerek ge sabulan geus kabeli kolektor aing mah. Kolektor. Heeh. Ieu urang mah teu hayang lamun niat meuli kolektor di kamar ieu geus kabeuli 3 siki mah. Moal daya kolektor kos nu maneh mah. Terus terang mah urang mah kolektor Waduh. mah teu hayang. Teu mungkin Sahiji moal. kolektor mah teu bisa dipake jalan-jalan. Coba lamun mobil bisa pakai jalan-jalan.
Sok ayeuna maneh boga sawah, aing boga kolektor. Sok pasti ka aing ngulikeun. Mana Sok sia kabeh. ka mana Ka aing ngulikeun boga kolektor pan aing. urang mah teu hayang. Kumaha maneh lamun ayeuna hiji waktu maneh teh nya teu boga tamisana geus kabeh pokona mah sawah teh geus meujeuna gede pare. Wah anu ngeulikeun kolektor sia rek ngakan ban kolektor di garas ku sia. Heeh, ayeuna gablek mobil maneh. Moal bisa digadag ka sawah. Heeh. Moal bisa ku jalan leutik. Heeh. Tah, talung kolektor. Nah, terus? Digadag ka jalan leutik oge terus Bisa, mangprung. bisa. Pamarkiran aya. Tak iya, mata Oh. kalau bicara harus pakai otak. Mau bisa, mobil dibawa ke jalan leutik, saha nu bisa, mau bisa. Mantak mending kaleh kolektor cara aing. Kolektor mah teu hayang, Gus terus terang urang mah kolektor mah mending dilobakeun mah tanah, cara aing meuli 3 hektar radang. Sia mah teu radang kabeuli. teh teh lamun niat mah Gus kabeuli kana teu Teu kabeuli. Aing mah mobil boga, sawah boga. Itu pokoknya mah pare pinuh di imah leuit oge geus pinuh geus teu kawadahan tuh diteuneun di luar sawarehan kade bak digadag ku sia tade. Teu kabeuli lamun nya sia kabeuli bisa. Sok meuli cara aing. Bisa aing mah. Pokona Waduh. mah engke teh misalna Teu mungkin. maneh tanya misalna teh keluarga mah teh gering manya sia rek tumpah kolektor ke rumah sakit. Wah bisa teh. Da aingna moal ngakenalkeun mobil maneh aing mah da loba. Aing oge ngulikeun moal ka sia. Sabodot teuing aing da loba keneh nu ngulikeun ka aing. Teuing ngan hiji waktu sia mah aya nu ngulikeun sia garugut teh eta ban kolektor. Ayeuna sok gebon garung sawah gaweaneun. Moal aya nu daekeun gaji 35 mah anger. Aya pagawe tuh di sawah boga 5an urang ngamatuh. Da digajina gede bejakeun da ningali da nu gawena sararegut. Mending kana cara aing gablek kolektor sia goblok. Tuh ya si eta matakan oge. Matakan oge kitu tong coba-coba ngaran si kakek mah eleh dina bicara mah moal sia teh luluasan rek mah panas aing. Aing mah teu rek panas. Kolektor mah aing buktikeun saya sukane bakal meuli aing kolektor mah tenang we Agus. Ya mah anu mending garugut ceun ba kolektor gurugut geus ya. Lamun ngulikeun ngalektor ka aing teu hayang ka ngaran si kakek mah. Moal ku aing sia kakek tingalikeun. Rasakeun walaupun aing boga anak buah tukang moal kolektor entong ngaran-ngaran anu si kakek mah sia. Oke si Agus lamun keluarga sia bos sia pokokna mah anak sia gering heng merlukeun mobil aing tong aing mah teu hayang si Agus bejakeun aing mah teu hayang terus terang aja sia mah teu hayang dan sia nyamper-nyamperkeun wae mah panas wae aing sia mah goblok Keluarga aing moal gering-gering ke. Walaupun gering moal make mobil sia ke sia tingalikeun. bapak mah kitu mung eleh omongan teh kitu patut sia mah sabaraha teh Agus sia mah aing teu perlu ka sia teu aing mah da sia nyamper-nyamperkeun wae aing mah panas wae sia mah aya terus-terusan goblok teh sia Bila mana aing kabeli mobil sia kakek tingalikeun hareupeun imah sia ku aing digerung-gerung sia ku aing da hareupeun imah manehna. Rasakeun sia kakek tunggu sia pembalasan aing.